3, 2, 1, apa? 3, 2, 1, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPS 2 ingin memperkenalkan pembenahan Sunda nyaita orang-orang Sunda. Perkenalkan nama abdi teh Marsha Amanda. Nami abdi teh Syafira Hairunisa. Nami abdi teh Devi Rahmasari. Nama abdi teh Hadilia Safitri. Nami abdi teh Arini Zilka. Nami abdi teh Rizka Permata. Devi jeung Safira oge jaga. Andini nyamperkeun ka Safira. Rizka katewak deui. Ayeuna giliran Marsha. Tungtungna Adel. Oh, amat dekat tuh. Ini video. Gua kira foto.